Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun deui kana cariosan anu katunda, masih nyarioskeun asmana Gusti Allah, sifatna Gusti Allah. Ayeuna nyarioskeun sifatna Gusti Allah anu ka-86. Gelar Gusti Allah anu ka-86 Al-Muqassitu. Artosna Allah Subhanahu wa ta'ala dat anu maha adil, anu maha mafarin keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, anu maha menyeimbangkeun Allah Subhanahu wa ta'ala kana kahirupan sakabeh makhlukna disaimbangkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dat anu maha adil. Al-Muqassituna Gusti Allah maha adil, lebih adil tiba daripada sifat al-adlu, melebihi sifat al-adlu, sifat al-Muqassituna Gusti Allah seperti sifat al-afwa na Gusti Allah melebihi sifat al-ghafar na Gusti Allah. Maha adil Allah Subhanahu wa ta'ala kanu janten makhlukna dina segi hirupna, segi anggota badana, segi kehirupanana sakabeh makhluk. Bumi dipaparin keadilan ku Allah Subhanahu wa ta'ala, langit dipaparin keadilan ku Allah Subhanahu wa ta'ala, mangrupakeun hiasan-hiasan anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bumi aya gunung, aya wahangan, aya laut, aya tatangkalan, aya masjid-masjid, madrasah-madrasah, jeung sajaba-sajaba anu aya di alam dunya eta mangrupakeun paparin ti Allah Subhanahu wa ta'ala anu janten hiasan di alam dunya, dipaparin keadilan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi sinareng hiasanana sareng gigindinganana, langit sami ku Allah Subhanahu wa ta'ala dipaparin gigindingan, aya matahari, aya bulan, aya bintang-bintang anu sakitu seueurna, aya Baitul Ma'mur, jeung anu sanes-sanesna keterangan parantos jelasnya peribadas mahilap deui mangga we eta mah emutan nu jelas ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ku adilna Gusti Allah, bumi dipaparinan gigindingan, langit oge sami dipaparin gigindingan ku Allah Subhanahu wa ta'ala sinareng kahirupanana. Terus manusia ku Allah Subhanahu wa ta'ala, ku adilna Gusti Allah anu harirup kabeh, aya nyawa aya anggota badan, eta ku adilna Gusti Allah. Terus sakabeh anu hirup dipaparin bentuk ku Allah Subhanahu wa ta'ala, cacing kitu bentukna, jangkrik kitu bentukna, pokona naon wae anu kainget teh makhluk sok wae mutan sadayana dipaparinan bentuk sinareng gigindingan, sinareng rezekina, eta ku adilna Gusti Allah. Manusia urang ku adilna Gusti Allah nya ngarti Allah Subhanahu wa ta'ala, leuwih maha ngarti kana naon-naon, maha uninga Allah Subhanahu wa ta'ala,
kana naon-naon anu bakal dibutuhkeun ku urang. Ya sampean dilengkapi sareng naon, sareng ramo-ramo anu kulit daging tulang jeung gerakna kabeh lah pokona nama dipaparin nikmat ku Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim mencakup karena sifat-sifat Gusti Allah anu sanesna Ar-Razzaqna Ar-Wahhabna anu maparin karunia jeung sajaba-sajabana. Nu jelas sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Muqsitu dat anu maha adil Allah Subhanahu wa taala. Sareng anu maparin keadilan Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah bakal maparin keadilan ka jalma anu ngalaksanakeun kasayan sekecil apapun kasayan anu dilaksanakeunana, anu dipigawena, anu diucapkeunana, lamun tina harta anu dikaluarkeunana, harta anu disedekahkeunna, anu dijariahkeunna, anu dipake nulungna jeung sajaba-sajabana sekecil apapun itu pasti bakal kapenak kasayanana ku adilna Gusti Allah. Moal aya anu teu kacatet ku Allah Subhanahu wa taala kabeh bakal didahirkeun tina kaawananna sami ku Allah Subhanahu wa taala, bakal diminta pertanggungjawabanana sekecil apapun eta keawanan anu dilaksanakeun ku janten makhlukna, terutama ku bangsa manusia termasuk urang sadaya. Naon bae kasalahan anu urang dilakukeun, alamun teu katobatan pasti bakal diminta pertanggungjawabanana ku Allah Subhanahu wa taala. Al-Muqsitu nu Gusti Allah teh maha adil, maha memberi keadilan baik kanu ngalaksanakeun kasayan nah kanu ngalaksanakeun kaawanan, nu ngalaksanakeun kaawanan bakal kapenak awana, nu ngalaksanakeun kasayan bakal kapenak sayana. Al-Muqsituna Gusti Allah teh dat anu maha penyeimbang Allah Subhanahu wa taala, nyeimbangkeun Allah Subhanahu wa taala kana kahirupan anu janten makhlukna, baik anu di daratan, baik anu di lautan, baik di kalangan manusia, baik di kalangan hewan, baik di kalangan makhluk-makhlukna salian ti jin jeung manusia. Kabeh ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin keseimbangan tinu bergerak, tinu benda mati anu katingali ku urang. Benda mati padahal kabeh ge makhlukna Gusti Allah, sejenis jujukutan, tetangkalan, batu, gunung, sadayana ku Allah Subhanahu wa taala disaimbangkeun sagala rupaana. Ditinggal dina sejarah keterangan Gusti Allah nyiptakeun di alam dunia baheula pas diciptakeun ku Gusti Allah ngampar ieu lamun ngabulutukeun naog cenah mun daek ngadodorongna ti masrik dugi ka magrib didodorong moal peupeus. Asal nama ngageter ya alam dunia tadi disaimbangkeun ku Allah Subhanahu wa taala nyata ku jalan cara nyiptakeun gunung Allah Subhanahu wa taala jugjog di ditu di dieu seimbang cicing alam dunia teh gitu. Jadi disaimbangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi gunung teh saeutiknya ngabahas gunung heula, janten gunung teh pasek bumi. Asalna alam dunia teh goyang. Pas diciptakeun ku Gusti Allah teh nya diciptakeun disaimbangkeun ku nyiptakeun gunung. Jelek-jelek karek we cicing. Ayeuna gunungna dialancurkeun, ditalugaran, digarali, didarempeskeun gitu, didalatarkeun ku Gusti Allah mengaja diciptakeun ku manusia di rarajet gitu dialancurkeun, dibeakeun. Nya wayahna we gitu ge nyelong alam dunia teh. Oke bahasa nu kaditu mangke dina hadisnya sareng riwayat-riwayat. Terus manusia
ku Allah subhanahu wa ta'ala disaimbangkeun suku nama suku dua itu badanna kieu lempang kan biasa, alhamdulillah ya disaimbangkeun. Doma sukuna opat gitu jeung nu lain-lainna. Pokona mah kabeh ku Allah subhanahu wa ta'ala disaimbangkeun dina sagala rupana. Hirupna, anggahota badanna, kahirupanana, bab rizkina, Rahman Rahimna Allah terus ngalir teu eureun-eureun Allah subhanahu wa ta'ala. Maparin keadilan kana janten makhlukna. Mun penting orang sadayana perlu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dat nu maha adil jeung nu maha mengadili. Allah subhanahu wa ta'ala sekecil apapun kebaikan anu dilaksanakeun ku urang pasti bakal kapenak saena, sekecil apapun keawonan dosa anu dilaksanakeun ku urang pasti bakal kapenak dosana lamun teu kataubatan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wallahu a'lam bishawab. Dicukupkeun sakitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.